Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa anu mulia, tepang di sareng carita Tatar Sunda. Carita Tatar Sunda ieu disanggakeun ku radio anu dipikaw ku urang sadaya. Wilujeng ngabandungan. Pamirsa anu mulia kumaha daramang, mugia sadayana aya dina ginajar kawilujengan, aya dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah tepang di sareng simkuring Dewantara Sulaya dina acara carita Tatar Sunda dina carios menak anyar hanca anu kagenep atau bagian kagenep lawas tilawas sih kanggo warsa ngintun deui dongeng Sundana dina carios menak anyar. Kapungkur atau pikantos ieu menak anyar mung dugi ka hanca kalimanya. Alhamdulillah ayeuna paros aya sambunganana menak anyar bagian kagenep kenging kang warasa. Kumaha jujutanana menak anyar bagian kagenep? Semangat urang sami-sami Bandungan. Nincak kelas 3 SMP, geus henteu kaitung jang aim jadi pinilih kahiji, kadua jeung katilu dina tiap pasang giri arek tingkat kacamatan, kabupaten oge provinsi. Lain kabeneran sagala rupa oge, bisa kitu teh hasil usaha anu soson-soson tur daria ti diri manehna. Kabeh kabawa alus jeung seungit, sakolana, lemburna jeung wewengkonna. Boga budak motekar, singer jeung pager. Obrolan anu jadi kolot ka budakna di eta wewengkon geus bisa kateguh. Kudu siga si aim ulah ulin bae. Kitu pamirsa yang aim dijadikeun enteng ku balarea. Eueuh anu teu apal ka jang aim anak Kang Acip anu kungsi diramekeun nalika keur leutikna. Masih aya getih menak anu ngocor dina dirina. Anu asalna ngauahkeun oge lila-lila mah mimiti percaya. Kusabab karojong kunaon anu salila ieu dilakukeun ku jang aim. Alam mangsa harita memang kitu ayana. Masyarakat masih boga keyakinan anu kuat yen teureum menak teh lain jalma samanea. Kultur atau budaya feodal masih kuat mengaruhan alam pikir masyarakat harita. Hiji budaya kuno anu asalna di wewengkon Eropa tuluy disumebarkeun ku Walanda di ieu wewengkon. Geus tangtu Walanda moal samata-mata nyumebarkeun budaya feodal di ieu wewengkon lamun teu boga maksud jeung tujuan. Antukna tradisi egaliter anu geus lila dicekel pageuh ku masyarakat Sunda rungkad tuluy diganti ku budaya feodal. Masyarakat kabagi kana 3 kelas. Rahayat mah angger aya dina jelas katilu. Kaum menak bangsawan aya dina kelas kahiji jeung kadua. Padahal ageman anu dicekel pageuh nyaeta Islam geus mertelakeun pangeran moal ngukur jalma ku harta, tagog jeung pangkat, tapi ku hate jeung amal. Kanca mitra kaum dangu, ayeuna urang caritakeun kumaha kamandang Raden Karta nalika loba anu nyebutkeun yen dina diri jang aim teh masih aya teu. Henteu sawawa ah. Sorak Raden Kanta awuhan di rohangan tengah imah. Sok sanajan anak si Acip pinter jeung geus jadi pinilih dina rupa-rupa widang pasang diri, anak urang duaan jeung manehna lain tanding. Atuh kawas kadu jeung bonteng mak. Salambar surat ti jang aim disoehkeun ku Raden Kanta hareupeun Neng Sekar pecet. Geus hayang kawin lain ngewa ka tenjona. Laleutik keneh geus silih suratan. Lamun maneh hayang kawin beres sakola SMP oge dikawinkeun ku Bapak Sekar.
Neng Sekar nyegruk nyuuh kana lahunan indung. Ngantang tuna lain jeung si Aim. Jeung lalaki sejen anu sawawa jeung sabanding jeung urang. Loba keneh turunan menak di ieu wewengkon oge. Pokna molotot tuluy ngawurkeun surat anu geus disosoe. Raden Kanta ngojengkang kaluar. Tempat ulin barudak lembur di sisi sawah, jalan anu berasna ka Cicadas masih taneuh can di balai. Pinuh ku jukut dina usum katiga wanci panon poe satangtung diri. Pinuh ku anu arulin, aya anu lalumpatan, silih udag, ucing-ucingan, gegelutan, papuket, teu sieun ateul pating kolepak dina jukut. Maklum budak, di eta tempat pisan Jang Aim ngedalkeun eusi hate ka Neng Sekar. Asal nama ku sabab silih sebutan jeung batur-baturna, lila-lila mah dina diri Jang Aim oge aya rasa. Paling oge bogos hari taun. Ceuk si Wahyu ka Jang Aim. Lain Jang Aim anu ngomong langsung ka Neng Sekar, ngabudalkeun rasa asmarana, tapi ditepikeun ku baturna. Neng Sekar teu ngajawab, ngabati ngabetem ngan ceuk kolot mah. Awewe anu cicing nalika ditalek ngeunaan eusi hate boga harti narima. Cindekna sarua bogoh. Ditarima Im, Ceuk si Wahyu. Bener teh yu? Mani teu ngabohong? tuan ngabohong urang mah ka Aim mah. Aduh, nuhun yu. Nuhun pisan. Ti harita Jang Aim jeung Neng Sekar tarah henteu panggih. Geus tangtu waktu panggih unggal isuk di terminal angkutan kota, numpak angkutan kota anu sarua jurusan. Papisah di simpang, balik sakola oge kitu, dituluykeun kana diajar bareng, ngan henteu paduduaan, sok jeung batur-baturna. Neng Sekar oge dilatih ngajentrengkeun kacapi jeung niup suling ku Jang Aim. Sekar mah sae kana ngawi, ceuk Jang Aim. Awan swanten Sekar mah isin. Ku Aim urang wartoskeun ka Pak Aca, istrina tiasaan kana rupa-rupa pupu. Kumaha bade? Isin. Tarati sasari jam dina leungeun Jang Aim geus nuduhkeun angka 7. Neng Sekar can datang keneh ka terminal angkutan kota. Jang Aim samar pola. Balik sakola ngahaja liwat ka imah Neng Sekar. Bisi gering arek dilogok sakalian, kitu pikiranna. Eueuh si Sekar mah keur kalancek bapak. Rek ngendong saminggu. Ceuk Raden Kanta nalika Jang Aim ka imah Neng Sekar. Oh, kitunya Pak. Bios atuh. Mangga permios. Juk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang Aim pamitan sabari salaman, nyium leungeun Raden Kanta anu semu jebi, beungeut henteu nembongkeun bear budi. Jang ieu Aim. Lamun arek panggih mah tepungan bae balik sakola di dayeuh nya. Ceuk indung Neng Sekar nyusul Jang Aim. Isukna balik sakola Jang Aim teu langsung balik ka imah, tapi muru ka SMP di dayeuh tempat Neng Sekar sakola. Cicing di gerbang hareup, nangtung tuluy diuk, nangtung deui diuk deui, ret deui ka jero sakola. Keur nungguan saha Jang? Rerencangan Pak. Udah tos bubar teh Jang kita teh oge. Ceuk anu jaga di atas sakola. Saha babaturan ujang teh nu ditungguan? Neng Sekar Pak. Oh nya kelanan. Sugana atuh Sekar mah teu acan mulih. Di
dina hatena geus bulet rek ditungguan. Lamun eueuh ayeuna oge sugan bae ning Sekar ka sakola di pasasore. Aya Jang, ka kantin we tuh pali ditu tuh. Ceuk anu jaga sakola nuduhkeun. Atur nuhun Pak. Neng Sekar nyerengeh waktu Neng Jojang Aim keur diuk dina bangku kantin. Nah ka dieu isin terang teu. Ceuk Neng Sekar. Da di piwarang mah Sekar, upami hoyong tepang mah ka sakolana bae, kitu saurna teh. Ceuk Jang Aim. Dina wanci tunggang gunung, Jang Aim jeung Neng Sekar lempang bareng. Panon poe semukoneng, duanana paantai-antai leungeun mapai sisi jalan anu pinuh ku tangkal mahoni. Sakapeung dibarengan ku saraserian Neng Sekar diajabkeun ku Jang Aim ka imah buana. Tong hari da ieu mah lain carita bujangga Manik jeung Nyimas Ajung Larang. Lamun urang kayeng tangtu pareng. Ceuk Ki Memet ka Jang Aim. Ngancek aki mah udah heula naon anu dicita-citakeun salila ieu. Sagala rupa oge bakal nuturkeun moal mengpar jeung ngalahan Aim. Kitu pepatah jeung piuruk Ki Memet ka Jang Aim anu geus nincak alam sawawa manjing birahi. Waktos nakabujeng seep. Pamirsa nu mulia, insyaallah dina bagian ka-7 urang tiasa ditepangkeun deui. Hapunten kasuhun cag heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.